Abdi kami Risdiani kelas 5C SD Negeri 057 Bina Harapan. Abdi bade nerangkan parabot dapur nu kahiji serok kanggo ngabalikeun gorengan supados teu panas. Simpan sini pancinya. Ayo, ya serok. Nu kadua panci sareng tutupna apa? Kanggo masak sop atau sayur. Nu katilu coet sareng nitu kanggo meulekan cabe, bumbu atau napi sambal. Nu kaopat nyaeta saringan teh kanggo nyaring teh supados teh teu kotor. Nu kalima talenan kanggo ngiris-ngiris nyiksikan sangu sayur atau napi bumbu-bumbu. Sakitu ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.